Pamirsa sadaya, si kabayan nuka kocap pintar tapi bodoh, bodoh tapi pintar. Tina gunep satuna jeung Nyi Iteung menang ilham sedia usaha neangan pamuka jiwa pikeun maraban kulawarga. Kumaha ketakna si kabayan sumangga nyanggakeun pintonan drama dina cariyos si kabayan ngingu munding. Si kabayan asup ka panggung lempang sase kuliat hai terus diuk sila tutup ngagera ceuli ku bulu hayam sirah lehek dengdek panon peureum hayameun mereudeuy datang Nyi Iteung ngajingjing sapunyere jengkel ambek gregeteun. Kabayan kunaon cerita hayam digere kumaha muntos belum sia digawe ka ditu kaluman kami mah menjero oge. Jo, hari mana jikan? Anak kayak ambek-ambekan teh sore isuk, oh orangna. Ulah gitu abdeng. Mata terek kolot. Kalau mah udah boga salah kita emang gua pisan gua. Kalau langsung ka ditu. Ah, Korea. Bedogna. Mantap naon mun jeung ka Abah. Bunga. Sok ambekan si abah mate. Ya utang lagi. Bisi ditagih ongkos. Ya. Kami boga keneh utang. Ih, lalaki kita tuh ya pisan. Pengusaha atuh. Usaha naon atuh? Pengusaha atuh urang jantur wae hutan batur. Usaha naon teh? Nyanon wae atuh. Tuh, nyanon wae atuh. Kan bae jadi pegawai negeri oge. Asal usaha nu halal tuh kawas Pak Haji, miara ayam, miara domba. Atawa warna wae atuh sing aya gua mirup teh. Dajal mama ngena dagingna. Si kabayan ngerejat terus nangtung surasuri gumasep. Hehehe, bener tuh, asa diingetan. Kugu kami teh hayang diajar di sarwata. Naon tuh? Wira swasta belegu, lain di sarwata. Jo, salah sauti keneh, tapi menang. Rek kumaha atuh? Hehe, kieu teuing. Kieu teh akan badami silang sijan. Rek badami silang sijan. Iteung ulah hariwang. Pokokna iteung ulah hariwang. Akan pasti usaha. Cik atuh, ulang-uling wae sing mikir ieu teh. Ieu kerek mikir ieu. Si kabayan jeung Nyi Iteung lempang ngeurelingan panggung. Nyi Iteung kaluar, silam sijan asup ke panggung. Geuning maneh. Kabayan, reka mana we? Oke aja. Bade reka imah maneh. Aya naon lo bayan? Asal geus teuing we. Oh, ulah leuwah tuh. Da sanes bade rek ngaji. Bade wing teh, bade hayang diajar wira swasta, bolongan tuh naonnya? Oh, gitu. Nanya. Oh, kumaha mun ibu lauk engkoy? Bunga, tai balong aja. Minggu pula tuh. Bung, ndokna teh leutik-leutik. Aneh mah. Nya hayang naon atuh? Da usaha nu badag mah kudu gede modalna oge. Mun hayang anu gede endokna nya munding. Tah, eta bener Jan. Satuju wing, munding teh. Mana teh emang sabasa jadi wing Jan. Boga duit nanya. Wah, duit mah gampang Jan. Aya abah malah mau lila-lila. Bade merek Arijan. Modal usaha teh. Da boga galak teh. Ih, galak-galak ge boga kuring Jan. Mana rek milun teh? Moal rek nempel balong. Jikwe dibuakeun sing hasil. Hok atuh bade nembang balang mah. Nya, Assalamualaikum. Salam. Yo. Siapkan kursi. Abah jeung Ambu di panggung. Datang si kabayan bari suraseri.
Kabayan, ari mana ari itu? Ih, ari abah. Eli atuh. Kira lagi lo. Kayaknya naon eta we berserasri kaos pembelaannya. Wes bener-bener mah. Banyak kaos pembelaannya ngambek banget. Geus sebel meureun bah. Sebelum bah. Wah, ulah kitu Ambu. Wah, ulah gitu atuh Ambu. Naon sia? Sakali deui nyebut kembun. Bagus ya. Itu gerak. Saha nu nyebut kembu? Ulah salah ke kanca tuh, Bu. Saha nu nyebut kembu? Kuing teh teu nyebut kembu. Iya. Ges ulah kamalinaan. Era kudu lala josok dia kabayan, abah rek nanya. Hehe, mangga tuh bah. Rek naon maneh teh kabayan? Kieu bah, wing ngahaja kudu tekung. Jeung abah, jeung ambu ngadarakeun silaturahmi, bah kitu. Ah, makin jeung tepung sagala memang. Salah lilana anu teh kabayan. Paling rek pinjem duit atau paling rek minta duit atau minjem barang. Tuh udah abah mah salah goreng sangka wae. Ulah kitu atuh bah. Kudu orang Islam teh kudu alus panyangga. Lah maneh meunang sok. Rek naon atuh kabayan? Wah, mina tuh gejoe di ladenan. Koyo anggur mah. Aduh, ambu mah seneng wae kuing. Ges. Cing ambu. Urang derekeun heula omonganana. Kadehi kita di ge. Hehe. Ambu mah. Ambu mah. Kau sengit teh ka uing teh. Ambu mah sengit wae ka uing teh. Sok teruskeun. Sok teruskeun kabayan. Naon? Kieu bah. Uing teh hoyong Meuli-munding. Nah, modalna teh papatungan. Tapi sangkan adil. Kuing bagi kuring miarana bagi dua. Tuh, pasti rek minjem duit tah. Kumaha carana? Kumaha carana? Kuring miarana bagi dua. Abang guluna, kuing guluna. Jis kayak lah, mula gagabah yang sedekan teh. Nah, mana make hayang miara buluna? Manitara kana dicintaina tiba. Wengke Maraban ya ungkul. Wengke wae ungkul. Ambu. Ya ambu. Urang rek cing urang minta golongan dia kumaha mun kaos kitu. Mana nu kudu dipilih buluna atawa bujuna? Yang penting guluna tuh. Mun miara bujur mah kudu micenan taina. Nu kitu patut mah dibikeun kasih kabayan. Setuju, bener pisan tah. Nanya kalau kudu micenan taina. Kabayan. Kumaha tuh, Bang? Aing deh kepatungan jeung maneh. Tapi kami buluna mana bujurna. Lamun kitu satu jeuleuh, lamun buka mah moal. Moal kadung, Bang. Nah, makan kudu kadung nya moal deuleu kita hasil musyawarah. Cak Cak siap keputusan
Katok palu 3 kali. Trok trok trok. Keputusan tidak dapat diganggu gugat. Kuing bulu abah hulu kuing bujur.